Bes kalian anu icalan seblak anu biasa ngange jamur sepertos jamur enoki gitunya cing nyuhungkeun solusina kumaha carana nyimpen jamur sangkan henteu tereh busuk. Seueur pisan nya ka abi teh pelanggan anu ngarekomendasikeun ngange jamur enoki, tah teu kapungkur mah abi teh kan tara ngange jamur enoki nya. Selain hargana mahal, cara nyimpen ge abi teh teu terang. Singkat cerita abi teh nyobaan memeser jamur enoki, tah si jamur teh ku abi teh dibuka tina plastikna nya dibuang we si akarna teh. Teras ku abi teh dibungkusannya tina sabungkus jamur enoki teh janten 8 bungkus ngicalna 1.000 per bungkus. Abi meserna jamur teh 5.000 per bungkus di lembur abi mah bes. Nah setelah itu ku abi teh dimasukin we kena plastik satu-satu, terus ku abi teh disimpen dina kulkas. Ternyata besti henteu kiateun bertahan lama nya, kur kiateun 3 hari si jamurna teh aya anu layu aya oge anu busuk. Tah abi teh acan terangnya bes cara nyimpen jamur anu bagus teh nyimpenna dina freezer atanapi di bawah freezerna gitu anu seperti tempat minumanna. Janten abi teh henteu terang tah si jamur teh pada busuk henteu kaical besti. Ayeuna teh nuju resep-resepna pelanggan teh kena jamur enoki. Upami ayeuna abi balanjana misalkeun stokna ukur seharian atawa 2 harian, sedangkan di lembur abi mah kan pasar tebihnya pasarna oge ukur saminggu 2 kali. Janten abi teh upami balanja teh osok nyetok gitu sampai ke hari pasar. Tah manawi di dieu aya suhu seblak kitunya netes lami icalan anu terang cara nyimpen jamur enoki sangkan bertahan berhari-hari gitu bes.